lamar nu judulna Dewa Padi. Abdi Najib sebagai Batara Guru. Abdi Suci merankan Dewi Sri. Abdi Salma merankan Batara Narada. Abdi Intan merankan Dewa Orai. Abdi Kaila, Abdi Nazwa merankan Dewi. Dina zaman baheula di istana Kalirupan nu dipimpin ku raja nu ngaranna Batara Guru. Batara Guru marentakeun Dewi Dewa alamun istana nu anyar. Lamun ngalanggar bakal dibere hukuman. Wahai para dewa dan dewi, abdi bade ngawong di sana anyar. Abdi hayang maranena silih gotong royong. Lamun aya nu ngalanggar perintah abdi bakal dibere hukuman. Dicaritakeun aya dewa orai nu ngaranna Kaboga. Anjeunna teu boga panangan jeung suku. Begituna teu bisa ngalaksanakeun parentah raja. Lamun ngalanggar beungeuna bakal dipotong. Dewa orai janten ngariwang. Aduh, kumaha ieu? Abdi teu boga pandangan jeung suku. Abdi kudu kumaha? Namun kitu abdi bade minta tulung ka Batara Narada weh. Untungna Antaboga mios panggihan Batara Narada. Duh Batara Narada, abdi teh minta tulung. Abdi teu tiasa ngabantos parentah raja. Tiasa anjeun ngabantos abdi. Hapunten Antaboga, abdi teu biasa ngabantun anjeun. Sanes abdi teh tulur ti raja, tapi abdi teu biasa ngalanggar parentah raja. Jeung abdi teu biasa ngabantuan anjeun. Mohon tenanawan hapunten lamun abdi ngaganggu anjeun. Abdi salerasna hapunten lamun wae abdi biasa ngabantuan anjeun pasti ku abdi tos ditulungan. Antaboga ambek sarua cerik. Cai panonna teu ngahaja mangsal ka bumi. Jeung robah jadi mustika anu berkilauan. Sanajan kitu, cai panonna robah jadi 3 butir endog. Antaboga bade merek getandog ka raja. Hah? Cipanon abdi loba jadi endog. Kumaha ieu? Lamun kitu abdi bere ka raja wae kitu. Jadi raja ngapunten ke abdi. Dalam perjalanan 2 butir endog pecah. Sanggeus raja dibere endog ku Antaboga, raja hoyong Antaboga teh ngarami eta endog nepi ka netesna. Naon suping gade dewa orai? Abdi bade masihan jadi endog keur anjeun. Jika endog ajaib ieu teh, sabaikna anjeun rami endog ieu dewa orai. Mohon Batara Guru. Tungtungna endog teh netes. Isi endogna teh nyaeta orok awewe nu dibere ngaran ku Raja Dewi Sri. Ditunggu jadi gadis nu geulis jeung bageur. Tingali tina kagelisanana Raja ngalawan Dewi Sri. Dewi Sri, anjeun teh gelis pisan. Hati anjeun oge menibageun bade teu jadi pamajikan abdi. Tapi beda. Lamaran sang raja henteu berjalan mulus. Sataacana para dewa sareng dewi teu satuju kana hubungan maranehna. Nuruteun maranehna eta teh nyebabkeun perpecahan hayat. Urang bisa bejeu jeung keputusan raja. Nah, raja teh bisa ngalamar Dewi Sri. Hayu urang picin. Picin mah Dewi Sri nambahan masalah. Kumaha urang paehan? Wah, nya bener. Mun kitu, arurang nyieun inuman keur ngalakeun Dewi Sri. Setuju. Maranehna langsung ngaracik racun anu rek dibere ka Dewi Sri. Dewi Sri, kumaha damang? Kumaha lamaranna jeung raja? Alhamdulillah lancar. Nyontok atuh abdi di kantin mangga ku abdinya? Mangga. Dewi Sri, abdi nembe nyieun inuman keur anjeun. Mangga ditampi. Akhirna Dewi Sri tiwas, namun oge dewa jeung Dewi hariwang. Raja bade terangeun tiwasna Dewi Sri. Akhirna maranehna ngubur jasad Dewi Sri di bumi. Jadi teu aya hiji jalma anu terangeun di mana Dewi Sri teh. Bagi kabageran hati Dewi Sri, janten kamaliana jadi berkah terjalma